أسرى بعبده ليلا وعرج به إلى سدرة المنتهى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إسرائي ومعراجي تعليم لأمتي. وقال العلماء إن الله تعالى قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج. وقال أيضا وشق صدر المصطفى وهو في dari Bani Sa'din bighairi madyati kasyakkihi wa huwa ibnu ashrin thumma bi lailati mi'rajin wa indal bi'sati. Wa qala Syekh Marzuqi fi aqidatil awam wa qabla hijratin nabiyil isra min makkata lailan li qudsin yudra. Wa qala Syekh Busiri fi qasidatil burdah saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajim minad dhulami maulaya salli min qama qawsaini lam tudrak wa lam tanumi maula salli wa sallim daiman abada ika khairil khalqi kullihim. Al-Mukarram wal Muhtaram guru urang sadaya, Mudirul Am pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, tekantun sadaya guru-guru pribados keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah anu depi kahormat, para kiai, para ulama nusanes nu sami hadir, para kasepuhan eta oge sami hormateun simkuring Rais, Raisah, Rais Am, Raisah. Oke, teristimewa panitia penyelenggara kegiatan ieu Imtihan Rajabiyah anu sekaligus sareng memperingati diisrokeun sareng dimirajkeun junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri yang santriyah, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Dipayun pangapunten simkuring sanes teu izin kedah nyarios dipayuneun para guru-guru pribados. Samalah abdi naroskeun ka Rois pilih lepat saurna piwarang kamang egis teangan heula di alam dunia bisi aya egis anu sanes, tapi anjeunna nyawarkeun atos ieu anu alumni di pesantren Al-Hamidiyah.
kehelang made aya anu kantos masih sasarengan sareng simkuring aya anu enggal aya nu geger ngaran Pak Haji Naini eta mah teh asa jadi alus cenah ngaranna 2 kali gantos ngami pedahal sanes 2 kali mun dihitung aya 4 kali mah eta teh pangpayuna kapungkur lahir ke alam dunia di pasihan nami teh pun Aki Irfan eueuh nu apaleun batur mung abdi Ibu Rama abdi pun Aki we jeung pun ini duk kekenging sabaraha taun tah ngaran Irfan ai saurupun bapak teh cenah gentos nami teh hayang nu lenggek naon jadi Egi Setiawan ku abdi ditampi we tanpa mikir ya ai kapalih dia kena masantren wayahna geuning dina hadis aya ayyuhsina ismahu kudu ngaluskeun kalengaran nah tena tina Al-Qur'an atanapi tina asma nabi atanapi asmaul husna demu teh ku abdi teh ngaran Egis di teangan na Qur'an eueuh na asmaul husna teu aya sugan aya ya Allah ya Rahman ya Egis meureun rada mirip gantikeun we kana pil amar teh geuning aya agisna nyuhunkeun pertulungan ka Allah Subhanahu wa taala ai cek guru teh cenah tamahan di keluarga lamun eueuh ngaran naon minimal di keluarga aya hiji mah nu dingaranan Muhammad aya pun bapak teh namina teh Nana saur sakaol mah gareng manawi bapak kersa upami digentos nami jadi Muhammad Nana nya pun bapak panginten teu keresaeun wayahna sakulawargi teh abdi ditambahan alamat dipun guru jadi Muhammad Agis eta alawi pedah sok ngamarotib dirinya tapa ulang tungtungna make alhamidi tah eta mah rupi-rupi kalares deui ongkoh masantren di alhamidiyah mudah we kabagian barakahna anu kadua ningali deui dina sarah sapina aya hiji ulama namina teh Ismail Al-Hamidi anu mana Ismail Al-Hamidi teh anu ngadamel hiji masalah pertanyaan kumaha maca sholawat ka Rasul bahwa lamun maca sholawat ka Rasul teh kan meureun cenah tahsilul hasil nu matak sok aya nu nyaram kana maca sholawat di luar salat dipasihan cara ngajawabna ku ulama namina Syekh Ismail Al-Hamidi tingalian dina sarah sapina ijikeun we jadi naon Muhammad Agis Alawi Al-Hamidi teu akur jeung dina ijazah da abdi mah ijazah nepi ka ayeuna ge teuing di mana malah mun emut mah sanes teu izin nyarios para santriah nu sarakola sakolana ge bahkan nah henteu napan tingkat aliyah tingkat pangluhurna dibanding abdi kedah nyarios di payun teh teu lulus MI acan dari SD Mawi hapunten ka para guru ieu masih kuring eta ngetes ka tengenan pribados bae paintennya mudah-mudahan aya manfaatna mung hapunten abdi nyana kitab teh teu patos tiasa tatalarang hadirin kaumal muslimin para santri-santriya terutami ketika memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasul anu mana kamari satu acana diayakeun imtihan rajabiyah ngetes kemampuan orang samemeh dites ku batur orang ngetes sorangan namun nu paling utama orang peryogi binga masih tiasa calik di pondok anu kalintang berharga ageng barokah berkah cicing di pasantren mah kalebet urang ayeuna dina sasi Rajab
doa anu dianjurkeun ti Kanjeng Rasul salah satuna adalah nyuhunkeun barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana. Aslina hadis madugi kadinya mung margi sok madarat nadom ditambihan ku wahasil maqasidana ada nabi waqfir lana dzunub. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sajabi dicarik di pondok ningali doa eta ti Kanjeng Rasul eta oge nyuhunkeun hoyong barok. Allahumma barik lana, Allahumma asal tina kata lafaz ya Allah, ya harap tidak Allah jadi munada. Ya Allah mali aslina pisan mah adullah, aku diganti ku iya jadi ya Allah samaratos kitu buang iya na tuna ditungtung digantian ku mim tuna ditungtung jadi Allahumma ya Allah barik lana mugi Gusti ngaberkahan ka abdi sadaya bi Rajab dina bulan Rajab. Saur santri bi Rajab teh kalebet teh eta teh jar majrur bi harap jar Rajab majrur ngan Rajab teh isim ghair munsharif. Di mana jar majrur kana isim ghair munsharif berarti aya makna khusus makna taksis. Naon makna khususna? Rajabna Rajab anu ayeuna. Sanes Rajab nu kamari, sanes Rajab nu bakal datang. Tapi Allahumma barik lana fi Rajab, Gusti abdi berkah teh fi Rajab, Rajab anu ayeuna. Hayong barokah. Berkah teh seueur aya berkah ilmu, aya berkah umur, aya berkah yuswa. Urang sadare kahoyong berkah rezeki, mudah-mudahan Allah ngangsuran barokah. Ai barkah mah ye, barkah mah tampih-tampih ka saya. Lamun dina berkah umur, sanes berarti yuswana kedah panjang, sanes yuswana kedah ribuan tahun. Tapi setidaknya dikatakan berkah umur, urang tiasa ngadamel manfaat kanu sanes. Sok tingali para ulama yuswana teh teu panjang teu paranjang. Ningali Imam Nawawi anu masyhur ulama sabaraha tahun yuswana? 45 tahun. Imam Nawawi anu kitabna di mana-mana. Lamun urang ngaji kana kitab At-Tibyan bi adabi hamalatil Quran eta teh geuning sakenging Imam. Lamun urang ngaos kana kitab Majmu' Syarah Muhadzab Lisayroji anu kitabna aya di kantor anu tibaretot cicing didinya teu pernah pindah-pindah da kumaneh tara dibuka nanda kenging saya teh kenging Imam Nawawi. Santri lamun ngaji di pesantren mana wae padahal geus ngaji kana kitab fikih kana Safinah Riyadhul Bani'ah dan lain sebagainya, tapi lamun teu ngaji kana kitab Fathul Mu'in rarasaan teh can ngaos. Moal aya kitab Fathul Mu'in lamun teh kitab Tuhfah, moal aya kitab Tuhfah upami teh kitab Minhajut Talibin kenging Imam Nawawi. Tapi yuswana teu panjang sabaraha tahun? 45. Bahkan Imam Nawawi kalabat kana kutubul musannafat jenderal na musannif. Jenderal musannif teh nu masyhur di Ahlussunnah wal Jamaah pan aya 3. Hiji Imam Nawawi, kadua Imam Ghazali, anu katilu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Eta teh jenderal na musannif. Tapi Imam Nawawi 45 tahun mangpaat ilmuna saalam dunia eta ciri umur anu barok. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 105, wafat tahun 204, berarti sabaraha tahun? 54. Tapi jadi mujtahid mutlak mangpaat ilmuna saalam dunia. Imam Ghazali 55 tahun, Sahibul Ihya.
Sahadei para ulama nusanesna Imam Sibawe lamun orang ngaji kana kitab Al-Qabiyah Al-Waqiyah rujukan nahu sadunia kenging saha eta teh kenging Imam Sibawe. Sabaraha taun yuswana Imam Sibawe? Imam Sibawe upami telepat yuswana 33 tahun. Nah ayo orang 60 tahun itu jadi RT acan ya Allah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal 32 tahun, Umar bin Abdul Aziz 37 tahun, bahkan tuh ayah nusuk di jarahan di mana-mana. Habib Al-Idrus luar Batang di jarahan di mana-mana, termasuk Mama Syati di Gentur, Riyadona di makam Mama Habib luar Batang. 8 sasi saurna sabaraha tahun Yuswana tepanjang mung 22 tahun. Oh, hadisnya seberapa tahun ini? Tapi manfaat ilmu salam dunia di jarohan di mana-mana seueur anu tabarruk itu alamat ilmu naon? Ilmu anu barokah 22 tahun. Namun satu acan eta oge nantos janten wali kutub. Satu acan 20 tahun ge. Ayo urang mah lain wali kutub paling wali YouTube urang. Oh, kacirian itu rumah sama dengan yang sudah sering tanya. YouTube. Nah YouTube al-Google komo aya wifi nikmat pedak maneh mah tong ngarake HP aing we beunah hatena teh saur hati teh kitu hati. Nah, teu naon kintena urang terang na YouTube na mangga namun berbicara barokah mah punten tiasa menjambung sanad. Numawi alhamdulillah urang aya di pesantren Al-Hamidiyah anu sanadna muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi, bukan hanya mengambil sanad dari Google, bukan hanya mengambil sanad dari YouTube. Maksarud du'ata min ulamal YouTubi fa'abta bil mashadi bila rojil kutubi. Eta teh ngadoman YouTube. Eueuh na alfiah mamanggi. Nanu tadi dibaca ku barudak anu nanti teh Ibriti moal kapenap. Tadi nu dibaca teh Ibriti nya alfiah jurmiyah tak terwas baur maca jurmiyah satamatna. Ma'aksarud du'ata min ulamal YouTubi seueur zaman kiwari anu mengklaim dirinya sebagai ulama ngajina anyar kene tapi dakwah dina YouTube siga anu bisa fa'abta bil masyhadi lalu mereka berfatwa dengan bil masyhadi dengan realitas bila raqil kutubi kalawan tanpa referensi anu kuat dina kitab para ulama nu diaos ku para santri. Akhirnya fatwa teh hanya sebatas kira-kira katalarnya segitulah. Ma'atsarod du'ata min ulaman YouTubi ba'abta bil masyhadi bila rad'il kutubi. Bahar ada tadanya lain bahar bin semit bahar basit pamit lepat santri mah meningan jeung hadi mah pinter ahli mukhtasar syafi dilawan apadeun 16 bahar sehingga itu bahar tawil madid tawilun madidun pal basitu pawabiru pamudeng saterusna engke aya di dinya pan bahar kumaha anu muzdas kumaha lamun majjuz sahihah dan seterusna eta mah jang turah lalaguan tabruk ku batu sawada mah kudu apal eta ku batu shalawat mah kudu apal. Maka para ulama anu begitu masyhur keilmuanana ternyata umurna teu panjang. Tapi aya anu panjang seperti Mama Sempur, Mama tu Bagus Bakri zaurna 136 tahun. Aya Mama Kandang Sapi saur sakaol mah 146 tahun, saur sakaol mah 137 tahun. Tapi tetap umurna barok. Jadi ternyata barokah umur mah sanes berarti ayeuna panjang umur antara pondok umur bade panjang uswa bade pondok uswa nu penting yang kamangpaatkeun keur nu sanes itu adalah umur anu barok. Maka orang berdoa ngalagungan sasih Rajab agung ayeuna Allahumma barik fi Rajab wa
sagala osok sagala tara osok salat osok puasa osok ngaji ngan ngajailan senal ajengan ge lain takwa tara mabok tara zina tara ngobrolkeun batur tapi salat ge eta mah lain takwa ngobrolkeun batur teh doraka eta teh bari lamun ece ya aya ibu-ibu pan alhamdulillah sami ibu-ibu ge hoyong barok alah di pengker aya bapak malah teu mustahil di dieu aya ranjau keun naon keun berana ge ngeu leureuyeuh haji ngeunah pangna jadi rana ge bau dan baik dengan gede jana tidu kan mah tongah hina nya hina sakali deui eureun aing oh sulit deui salah anu hiji man kadua takwa mana Imam Nawawi mah panyaurkeun innamal barakatu pastina ari barokah mah bima wa faqah syar'a wa aqwalal ulama di mana akur jeung syarat akur jeung kasauran para ulama zaman kiwari mulai muncul mengatakan tekudu ulama-ulamaan langsung ke Rasulullah mari kembali ke Al-Quran dan hadis akhirnya para santri-santri nusok ngaji di urang nu ngalakungan para ulama ku si kehet manehna disalahkeun tekudu make ulama-ulama langsung ke Rasulullah saur abdi teu lepat anjeun nyarios kitu ngan lepat hirup kudu ngomong kitu na zaman Rasul baheula zaman sahabat ai hirup zaman Jokowi ai ngomong teu kudu make ulama kudu ka Rasulullah di mana mimitina mata pertahankan orang nu masih mempertahankan maca deba maca albar janji maca sayyidina dina sholawat maca sintut duror kalebet maos anu sok diaos kuburang sardayana qasidatul burdah kalebet nu sok diaos kitab deba alhamdulillah pangarsa ece barkah sanaos abdi teu acan tiasa mulang tarima ka para guru-guru tapi mangpaat ilmu anu dipasikeun ti alhamdulillah kapungkur abdi dia sok ngaos debak ceuis sanadna salah satuna bareto mah asa henteu sabaraha ngaji teh nya asana moal pati butuh ngaji berjanji teh teu pasti asa teh pati biasa-biasa we da ditu mah marhabana ge nu penting baya aliyah we tungtungna teh teu make lagu teu make naon ngemplat we ka ditu nu penting make resek we baheula-heula malah lamun geus dibagikeun keresek sok geuwah dipotong eta teh teu dibaca 16 atiril ngomong nage bari malaweung geus rencana tutup aricil terakhir ngomong nage da geus teu kuat hayang kana naon ngaos di dieu di pangarsa ece alhamdulillah ece abdi ka di ditu kirang langkung tos 4 kali ngayakeun rutinan setiap wengi Kemis Kaliwon abdi tengah ngajak-ngajakan jamaah malah dibasakeun teu monang moal nyaram tapi ngawitan bulan mulud kamari rutinan termasuk wengi Kemis tadi alhamdulillah nu ngiring dugi ka masjid pinuh kaluar-luar da masjidna panleutik seueur nu ngiring aya ti Mamarican aya sisina gantang aya ti Karang Kamiri abdi teu monang pedahal dukat saha nu ngawartosanana alhamdulillah termasuk wengi Kemis tadi termasuk di Cigangsa ajengan malisan serencangan ayah hadir alhamdulillah mudah-mudahan wasilah doa para guru simkuring di dia nyandak barokah khususna ka simkuring hapunten teu acan tiasa ulang tarima mung tiasa ngadoakeun nah eta para santri lamun hoyong barokah bima wa syar'a wa aqwalal ulama kudu akur jeung syara kudu akur jeung kaul ulama akur jeung guru urang saraya akur pangersa kisareng Kiai Haji Anwar sarusi insyaallah bakal lungsur barokah tuluy lamun urang hoyong barokah ulah coba-coba nganyerikeun batur terutama ayeuna dina sasi Rajab hikmahna saur ulama litathiril badan pikeun ngabersihkeun badan urang zaman kiwari waktu ayeuna terutama musim pemilu tadi disinggung ku guru orang saraya kade ulah jadi pasya lamun usul barokah ieu mah kakara lalajo debat sakali bari can tamat lobaan lalajona eta
sebeak gelas sebeak dua tak pasea di mana mimitina terutama ayeuna peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dina Isra Mi'raj lamun dipelajari lanjut diamalkeun mah insyaallah aman naon margina di Rasul mah aya uswatun hasanah lain tarik deui kitu ya ampura ieu mah ngemin abdi mah lain amek da tarik sote kan abdi mah maklum turunan ti Cimade deket Walungan bener lahirna usum caah lamun beres ngajari wayah Isra Mi'raj Kanjeng Rasul insyaallah aman kenapa Rasul menyampaikan inna Isra'i wa mi'raji ta'limun li ummati sesungguhnya Isra kami Mi'raj kami ta'limun li ummati di sana ada pelajaran bagi umatku dina Isra Mi'raj ayat tauhid dina Isra Mi'raj ayat tasawuf dina Isra Mi'raj ayat fiqih termasuk kejadian anu geus anu kena bakal ditemukeun ka Kanjeng Rasul keur urang aya uswatun hasanah termasuk kiwari usum pemilu lamun maca beres karena riwayat Mi'raj laju diamalkeun moal aya papasean antar tetangga sok urang tinggalinya hikmahna da mengandung hikmah segala rupa oke salah satu na Kanjeng Rasul disaurkeun badai Isra Mi'raj depan ayat 3 pendapatnya saur sakawal Kanjeng Rasul disamper ku malak Jibril teh nuju di ayat di bumi Ummi Hani nuju ayat di bumi Ummi Hani sa Ummi Hani teh Siti Pahita sa Siti Pahita teh sepupu Kanjeng Rasul saur sakawal Kanjeng Rasul pada berangkat Isra teh nuju ayat di Gang Abu Thalib saur sakawal Kanjeng Rasul nuju aya dina Hijir Ismail itu tilu pendapat para ulama mengenai mau berangkatnya Rasulullah SAW tapi itu dipasihakeun teu dimasalahkeun nagar urang hikmahna sami urang ge ketika beda pendapat pasti ya kadang-kadang para santri jeung santri kiai jeung kiai terutama di bidang ilmu fiqih numawi saur pun guru dina bikin bahasana kieu kudu siap narima beda ngan ulah sok hayang beda aya perbedaan ada kemungkinan tapi tong dipasihakeun tingali para ulama beda pendapat Rasul pada berangkat Isra bahkan tilu pendapat teu dimasalahkeun tingali kok usul fikih idza ta'arrada nutqan in amkana jam'u jumi'ah fa in ulima tarik kita tahu sapotong nama perlu bisa potong kaidahna di mana beda dua pendapat ta'arud antara fitilu kaluhur ilham kana jam'u dunia jikalau bisa dijamak jamaklah lain ieu mah teu ge pangkat ulama ajengan ge teu nepi beureun setengah ajengan di lembur pasea nu dipaseakeun teh sabaraha naon nu dipaseakeun kadang-kadang masalah sorban teh cenah dikenca di katuhu kenca katuhu cek nu hiji guru kuring mah dikatuhu cek hiji deui guru kuring mah dikenca akhirna saurang ke ajengan hayang di mana dikatuhu cek guru kuring nek kita Fathul Muin di mana dikatuhu cek guru kuring di mana dikenca kusabab sinanda bingung da cek ajengan itu dikatuhu cek ajengan hiji dikenca akhirna kieukeun tasawuf mari sanes sorban di mana minta naon rida solendang sunat keur salat mangga dai sorban mapan patokan teh lapul harqah ala roksi kumaha lapul harqah ala roksi teh diberitkeun di dieu nya oh di udang-udang kieu tah mina naon ieu sorban atanapi imam mah kan bela teh make kita tarik soalna kurang aya di nu di dieu nah seperti Abah Habib Lutfi seperti Abu Ya Ucinya ngarang di mana? Video saur sapalima sorban kene saur sapalima ieu mah sana sorban tapi tatoilus wa kana radhiyallahu anhu yatatoilasu kabuktesan tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yatatoilasu sok gamal tatoilus tatoilus kieu teh sunah mangga bawi para santri alhamdulillah ge akan alhamdulillah taroisna jeung nanda bendaharana jeung sekretarisna nu dewasa we jadi upami kade ngaos teh sok dikiekeun tatoilus pas dibuka teh jerona headset orang jaga
landasan pemikiran urang. Salagi aya kene dalilna tong dipasrahkeun bade dikatuhu atuh mangga sakumaha dan kitab bi anahna Fathul Muin min babi tayamun berarti atuh bade dikanca oge mangga kebiasaan ahli tasawuf dipalih kenca tahadus binimat kirang langkung sadua sasika banggar pribados ngiring ziarah salah satu rute ziarah teh ka pangersa Abuya Uci Cilongok Banten kaleres pribados sampai kali teh waktu subuh ngiring berjamaah subuh. Iya disimpenan di mana? Di palih kencak sadayana di itu ngarang salendang teh. Lamun teu pernah ngaji pasti nyalahkeun. Hanas tegal ulama make salendang dibelah kencak. Nyalahkeun batur ternyata urang udah apal. Kebiasaan ahli sufi itu dibalik kencak nanti ketika ngaji kitab-kitab ada kenapa alasan ahli sufi memakai dikiri. Bahkan punten Sayyidina Ali dina kitab Tazkirun Nas ngangona sanes dikencak sanes dikatuhu tapi ngangona kieu nu ieu kadiekeun nah jadi solempangkeun ka dieu terus tah kitu ieu sih ngais budak lain ieu teh maka kebiasaan para habaib di Timur Tengah nganggo solendang saterus kitu ketika para habaib mana jadi tong dipasehakeun di mana aya perbedaan inam kana jamu jumi'ah ieu beda pilihan nepi ka pasea tetangga jeung tetangga ajengan jeung masyarakat jeung ajengan da eta mah sesuatu hampir kepastian ageng kemungkinan beda pendapat milih ka nomor 30 mangga mun aya mah presiden teh nomor 40 teu naon nomor 50 ge teu serius alasanana nomor 30 Islam nomor 60 ge Islam itu berarti maca kana riwayat Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah nepi ka silih nyerikeun antara tetangga pasea tetangga jeung tetangga nah eta lah salah satu dina eta we tos aya pelajaran bagi umatku nah eta hoyong barokah wih deui cek tadi ai barokah teh fi maqwa syar'a wa aqwalal ulama di mana matukan jeung sara jeung kaul ulama tuturkeun guru urang saraya pangarsa di dieu tuturkeun Kyai Haji Anwar sanusi alhamdulillah mudah-mudahan ieu kobong bari tos di keramiknya mugi barokah kan keberkahan teh HS kaderik mah kadek abdi mah cenah raos di pasantren teh pan sok rupa-rupanya abdi baheula mah santren 3 tahun teu betahna tah ka 4 tahun mah betah sana gabeurang tapi kan teu sakola si mukuring mah mata hampura ya bilih lepat dina nyarios damari ieu mah ahli nyarios sungkul para santriah mah ahli bicara si mukuring mah sakadae ngan saur pun guru emut kang di mana hoyong barokah cenah pasantren wasiatna teh salah satuna sok we mun tengah penting teh kurilingan bari bisa baca sholawat terus sholawatan kurang teh jam 2 jam 1 insyaallah barokah di ajaran horeng teh cenah lain barokah hungkul kalakuan kabeh sane kapanggih horeng teh dikurilingan jam sakitu mah jam 2 dikurilingan pernah aku di balik ajaran cacak sejenak jangan kerja di santri keneh mun mulang di penting ka dieu tah baheula ieu kieu ge mantan rois cek lain aku nyarita aing mah kuriling si orang teh kalakuan santri kaya hon ambil kabeh ayo ngobrol kulang geus da bomu aya anu ngebul udud abatan karet api aya anu teleponan we awas cenah jadi kan cenah besok jadi ada uang aya cenah duit mah gampang ada yang beas babaturan dijual sakarung aya nu ngapalkeun wae digobong di tuara sanila laki mah qala Muhammadun huwa ibnu Malik teu betah mama santren mending balik ya tuh mah oh salian ala nabi ya Mustafa sakalian bebe jaga indung bapak tuh tarkiban deui aya taro isna mah meureun wakilna ero isna mah teu meureun bari teu waras
Alhamdulillah jadi muntada alamat aku domah dohir ngaji itu timu hayang kana buah dada hayang ka budak haji mak tohir dasar si hadi. Maka orang peryogi bingang peryogi orang bangga aya di pesantren terutama aya di sekolah saur apa haur manu matak haram sekolah tapi kudu dua pola punya pesantrennya naon nya sekolah eta mah sae upami kitu mah ngan lamun ayeuna teu ngaji jeung pesantren naudzubillah terutama tadi hanya ngaji sebatas kana naon kana YouTube aya di pesantren mah puguh sanadna puguh nu tanggal walerna urang ngaos ka pangarsa guru-guru urang di dieu sadayana ngaos ka pangarsa Kiai Haji Anwar Sanusi. Kiai Haji Anwar Sanusi nampi di para guru saur sapalih riwayat kantos ngaos di Bahrul Ulum saur sapalih riwayat kantos ngaos di Mama Fakih ya Mama Ahmad Fakih Cianjur ulama terkemuka Mama Ahmad Fakih sekaligus ka guru ka Mama Kurdi saurna sekaligus eta teh ramakna Mama Kurdi nampi deui ti guruna sanadna dugi ka Rasul Mama Kurdi nampi ti Mama Sya'bani Mama Sya'bani nampi ti Mama Sujai anu kamasur Mama Kudang Mama Kudang tisa nampi ti guruna nyaeta ti Syekh Hasan Mustafa Syekh Hasan Mustafa di mana nampi ti Syekh Abdul Muhyi Pamija secara dzurriyah nyambung ka Pamijan secara keilmuan sanad pesantren alhamdulillah nyambung ka pesantren Pamija jadi lamun urang di dia pada khotak bawi raus candak kepemijahan salah satu nah itu adalah sanad keilmuan pesantren alhamdulillah dia di mana Syekh Abdul Muhyi di Syekh Zainuddin Al-Malibari masyhur ya kan Syekh Zainuddin Al-Malibari nampi di Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nampi di Imam Zakaria Al-Ansori Imam Zakaria Al-Ansori nampi di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disahadai ti guruna nyaeta ti Abdurrahim Al-Iraqi nampi ti guruna ti Syekh Atauddin Al-Attar Syekh Atauddin Al-Attar nampi ti Imam Nawawi anu tadi disaurkeun jantan kutubul musad jadi sanad alhamdulillah nepi ka Imam alhamdulillah bisa Imam Nawawi ti Imam Ardabili Imam Ardabili di mana di Imam Muhammad bin Yahya Imam Muhammad bin Yahya nampi di Imam Ghazali nu tadi uningakeun Sahihul Ihya jadi santri alhamdulillah sanadna nyampe ka Imam Ghazali insyaallah moal diragukeun deui Imam Ghazali nah ti guruna tentu ti Imam Haramain Imam Haramain ti Imam Abdullah Al-Juwaini Imam Abdullah Al-Juwaini nampi ti Abu Bakar Al-Qappal Imam Abu Bakar Al-Qappal nampi ti guruna ti Imam Ibrahim Al-Marwazi Imam Ibrahim Al-Marwazi nampi ti guruna ti Abul Abbas Ibnu Suraj Abul Abbas Ibnu Suraj nampi ti guruna ti Abu Sa'id Al-Anbai ti saha ti guruna ti Imam Muzani urang kela mau nyaritakeun terus nepi ka patul mungkin teh patul di mana aya nu ihtisor aya nu intihom nyampe lah ka Imam Muzani sanadna urang nyampe ka dinya Imam Muzani nampi ti guruna ti saha ti Imam Syafi'i mujtahidun lah sanad pesantren alhamdulillah dugi ka Imam Syafi'i tisa Imam Syafi'i tentu ti guruna nyaeta ti Imam Malik Imam Malik tisa ti guruna ti Abdullah bin Umar sahabat Kangjeng Abdullah bin Umar tisa tentu ai sahabatna ti Kangjeng Rasulullah di mana Kangjeng Rasulullah sallallahu di malak Jibril di mana ti Allah Subhanahu jadi sanad pesantren alhamdulillah nyampe ka Rasulullah sallallahu alaihi tidak diragukan lagi mudah-mudahan orang kenging barokah Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasin maqasidana hartos cek guru lamun nyebut ka hartos eta teh geus ngajak eureun abdi ngingat sakit di hartos da acan cek guru jang naon ngabek-bek sajam 2 jam ai teu ngartieun mah mending keneh jadi hampura para santri ieu mah hitung-hitung teu pangsono
Alhamdulillah tiasa tabarukat pesantren Al-Hamidiyah. Abdi mah teu pisan-pisan ilmu mah teu kagungan. Sakieu ge alhamdulillah bimbingan para guru sareng barokah doa-doa Ibu Rama sareng doa nu janten guru. Namun tekenging alit manah para santri sadaya sanaos urang masantren di alhamdulillah para pengusaha nu janten pengusaha seueur anu janten ulama seueur termasuk hapunten ieu mah lain agul ieu mah lain sombong sombong mah saeutik sim kuring alhamdulillah nu alhamdulillah nu kala kapercanten salah satuna cek batur cenah lembaga palakiah staf ahli lembaga palakiah PCNU di mana eta Alhamidiyah ilmu nanti bersimpuring tiga tuh tapi dipasahan ku para guru salah satu Alhamidiyah di badan satu yang dari mata kaabdi mah ulah nananya naon lain itah ceramah itu beren tepati bisa dengan lamun bangsa nanyakeun jadwal sholat tah kasimpuring nanyakeun anak jadwal lebaran kapribados lamun ayeuna puasa tah lamun ayeuna teu mere duit 30 poe nah ngan lamun make duit panyogok jadi 28 poe heureul ya eta mah ulah beda usum ya ayeuna cenah sogok haram sia teh haram bisi ayeuna usum pemilu disogok mata santri geus kabejaan kiai geus kabejaan ka sana haram sia narima duit panyogok ti jadi caleg. Naon sababna? Sabab ar-rasyu wal murtasib binar nu nyogok jeung sogok kabeh ge dina neraka. Eta fatwa kasantri pinter calegna teh nu dikeun teh ustadna. Punten akang cenah hatur lumayan. Hatur lumayan naon haram sia teh panyogok. Ih punten ieu mah akang benten. Benten kumaha sarua bae? 10 juta. Oke asa aya keterangan anak deuh. Jadi keterangan anak gede mah. Bisa. Nah, insyaallah bisa sampai nomor istiqomah punten para sepuh alhamdulillah mudah-mudahan kira-kira simkuring ngeda doa ti sadayana teh tiasa balas budi ka para guru mudah-mudahan Allah teh ngamawatan ka simkuring sadaki sok sanoos semua bisa mudah tarima kana jadi guru minimal ala kadar tiasa dengan dambal kajari kanu janten naon guru simkuring tadi oret-oretan para santri hitung-hitung oleh-olehnya iya aya ngadom-ngadoman simkuring balas keur ngaos muhtasar sami masuk ke resepnya salah satuna hampir sami sapertos tadi karena ya Rabbi bil mustafa urang bil burdah terakhirannya ngaos burdah ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana wa lana ma ya wasi'al karam simkuring mata pesantren Alhamidiyah teh nyebatna teh sok pesantren Cicau nyebatna teh pesantren Cicau numawi diumumkeun hampir setiap pengajian mun aya sudah ngaji diumumkeun terakhirna bisi rek pesantren kuring alumni Cicau bahkan di pesantren Cicau mah mun bener teu boga bekal moal pasti babayar moal pasti bekal beas asal sebut di Cicau tong hayang dahar bahkan kami diumumkeun apa ditah kolot ge bisa isi sangka budak santri unggul bisa kanu sakola unggul tak khusus bisa lain tak khusus unggul di pesantren Ahmadiyah ku abdi dibejakeun di luar sanajan aki ini hayang masana di Cicau bisa ngan ditu dan dina gawir balik deh ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana wafir lana ma madaya wasi'al karami ajibtu min Cicau ala tafaddulihi li ahlihi mukrimun azim masyayikhahu ya Rabbi bil mustafa lima qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wa alimus sundawi wa ajengan pangkalan musniduna bil ulumi antana wartahu ya Rabbi bil mustafa lima qasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami wa ajengan sanusi ahamu marjiuna wa kang undang qudwatun siyama jihid matuhu ya Rabbi
Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maksana ajengan Sanusi teh pangarsa guru urang sadaya Ki Haji Anwar Sanusi. Tiasa oge saur sapalih mah sok nyebut teh Wah Haji Aceh. Bade dikentos mangga? Wah Haji Aceh ahamuma Wah Haji Aceh ahamu marjiuna wa kang undang kudwatun siyama hikmatuna ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi barik lana wa kullaman hadaru bi barakatil mahadi adim mahabbatahu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kita disebat saraya para kiai ku para santri rasikeun nama tiasa urang ditamikeun bae sebatan guru urang saring teh urang teh salah satuna hoyong barokah tungtung napa bibarkatil mahadi maksudna mahad al hamidiyah wa ajengan Sanusi kalawan ngalangkungan Kiai Haji Anwar Sanusi tiasa dikentos kiai nu sanesna mangga ditambihkeun ku urang misalna kapangarsa Kang Haji Pambah Haji Memet ahamu marjiuna wa kang momon kudwatun siyama hikmatu serasus ada sebatannya kang momon kan anu parajang teh mah ngaranna ada potong seutik dah hese bakal itu nah etalah teu katalar ke aya live na insyaallah eta manfaatna sanesna naon live teh supaya di mana lepat aya anu ngoreksi nah ieu sadayana sejata baru mudah-mudahan ku ngalangkungan urang aya di pesantren Al-Hamidiyah oke urang saraya ngiring kabara ulama aturan syara terutama aya dina bulan Rajab mugi Allah lungsur ngalungsurkeun barokah ka urang sadaya Allahumma barik lana bi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan ala kadar sakitulah hapunten sagede wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Gimana nama Pak ya?